Yo, mana ngelakal apa? Lah karena menang sakieu kapanan ngaruh tadi mah. Kayak menang 5 siginya. Oh, bantu alaun lagi di luhur kayaknya loba. Gowat bisa hujan mandan yo. Ke sekedeng deui ya. Da leuseuh tuh. Urang nyampur barudak ya kulinya. Jeung atuh. Sing menang loba. Oh, siap. Aduh, yuk. Di imah reueuh sasaha, kararesel. Itu kudu ka mana tuh? Yang berhicangak itu. Nah, ini yang berhicangak euy. Hah? Ya. Batu ke dia. Panggil pisan ya aing Ke mana? kararesel nyamper nih, nyamper ka mana tadi mah? Baik ulin. Heeh. Oh iya tuh. Yo, motor aing di dia. Heeh, nah betul. Kita kararesel kieu euy ka mana tuh nya? Di sawah anu di cengkrong geus aya caian gitu. Aduh, beri heueuh tah ngalah suluh teh ku pamajikan teh. Asa sari sudi eta tapi da kumaha itu diturutkeun sok alah ngamuk nih pamajikan teh sok aing. Gara-gara jam 8 deh. Aduh. Heuy mending keneh ka cengkrong heula ngan kudu meuli kopi heula sigana teh. Meuli kopi heula. Lah, kopi hidang mah geus aya euy, tinggal ka sawah. Kita beri asa sari sudi sebenarnya mah ka sawah teh. Tidak kumaha kudu ngalah suluh sagala. Tapi handeup keneh kopi na mah ka sawah we heula. Baju. Ya. Saya kieu zamannya batur euy. Karasa kieu. Selah, lauk enggak sih itu. Bagian ke sawah euy. Sawah heula lah. Kita ada hari sudi sebenarnya namanya teh ka sawah teh da. Tapi kemari asa caian di sawah teh kudu dicaian enak teh. Barudak cicing di imah kalah kesel. Lah maksakeun aing ke sawah. Aing mau asa lapar ieu, Dok. Aing pan ieu teh kumaha tuh? Cuman kana cong ngalah sampo itu. Mengpeung itu hajina keur di kota. Aduh aing mah ieu teh. Laur aing bisi anu kapanggihkeun kumaha? Mana seueur? Seueur mah heueuh. Cuman kita cong ngalah yuk. Moal geura. Anjing kapanggih kumaha tuh? Moal. Hayu. Nambah teh nuturkeun we. Heuh yuk. Ya, sampeun heuh. Moal ulah tinggal dieu. Si jama. Moal. Hayu geura. Cicing yuk. Gowat tuh si aya tanagaan gowat bisa aja sama manten yuk. Dia teh berat kayak aing teh kaduga. Ipan aing asa kitu awak leutik ieu. Rabut sampeu mah aing teh kaduga. Ngarabut cengek mah meureun kaduga. Goblok sih makan cengek mah teu datang lagi segede naon. Ieu gowat. Aduh, mah bisa aja sama manten gowat. Anjing batuk. Si anjing baru udah kena naon itu. Anjing di egak mana? Kuya. Naon mana eta? Males sampo batur sih tadi alaan. Cih, mah ieu. Kabur moal mana? Goblok mana teh sampo. Aing hayang sampo anjing. Makan penuh aing cenah goblok budak. Aduh, lese teuing ieu. Laheng we ya Jong geus menang sapangkuan kieu mah. Aduh. Teuing minum heula kopi. Cing. Tetap saja mah goblok teh. Ngalah sampu aing. Teu balik eta mah euy. Anjing teh palingan barudak tadi heseun goblok teh. Hoi, ya sampu aing naon di ala. Cih, Ulang layangan Kang. Enak. mana?
Cih, sama nang layangan. Iya tah. Kemana zamana yuk? Dulu itu geus mabret. Woi. Ah, si goblok malak mah najis. Aing ngala, bagian ngala mah hayang. Kan edan. Aduh, kayak kopi nggak gogoler. Sahe. Yuk lah. Cih. Siang nginan kopi aing kayak say. Ih, itu kopi aing sih mah. Aing meuli sudi, aing bagian minum ini kisah beak. Sudah nggak gogoler kopi, jadi uyup ku urang dah. Jaba sampe, jaba kopi sih mah. Ini bahakeun sagala teh. Saya bilang. Deul eta, teh nu aing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.